Ketika model di negara urang aya pemberontak, kemudian bentuk negarana teu jelas, malah nu endek ngaberontak, nu endek ngajelaskeun dengan jelasnya boga aturan-aturan, 1 akan begini, 2 akan begini, 3 akan begini, 4 akan begini, dan lain sebagainya, bisa dipahami ku masyarakat. Nu aya di urang lain salah aturanana, tapi pelaksanaan oknum-oknumna urang serba salah kan. Mungkin urang ngagelok ka pemberontak, mungkin urang maknya ieu negara diberontak aya 2 negara, masa sih di dalam negara ngadirikeun negara kan teu meunang. Ketika teu dimeunangkeun kok negara urang nu aya jadi kos kieu sih dibahas eueuh tungtungna. Urang lamun nyaritakeun tentang partai KBG jang bangsa jeung negara, nyaritakeun organisasi jang bangsa jeung negara, nyaritakeun sebuah organisasi tangga naik untuk sebuah negara. Tetapi kan buktina negara boro-borona naon jalan bae jalan. Nu ieu luhur, nu ieu handap, tukang endog beak endogna kabeh. Bisa dipertahankeun ku urang Pancasilana, oknumna berantas ku urang. Sok daripada urang membuat negara baru anu urang hanya berhayal-hayal maning eta dirapihan. Ketika teu bisa dirapihan tidak menutup kemungkinan aya jelema anu gagah kesatria ngarobah apapun yang terjadi. Kumaha Allah keur carita ieu mah bakatin ku geus teu kuat-kuatna bangsa neuleuk kerusakan jeung kebrutalan nu aya di Indonesia. Sementara urang kabehan mengakui bangsa Indonesia dan memiliki kok negara aing di kieu-kieu kan kitu ngomongna kabeh. Emang negara sia aja lain, emang pendopo sia aja lain, emang desa sia aja lain, emang istana sia aja lain. Ye tuh lamun rakyat geus kos kitu teh je parang sana tah lamun geus kos kitu. Geus tunggu tanggal main asal geus aya je parang sana tah eta. Cing hade urang Banten lamun disebut parangsana awas dia ku ngaing asal geus awas dia ku ngaing mah tuh geus bahaya tah ulah asa nu aing nagara teh nu urang kabehan ketika teu akur jeung aturan-aturanana rakyat hudang je pan ceknya nama nu nyana meureun awas ieu boga beuheung aing boga beuheung hayu urang pararaya bae cekna. Geus teu meunang diaduk dia naon kitu di kameja hijaukeun deui. Kurang kumaha gagahna Pak Harto ketika rakyat hudang kabeh. Lengser bae kajen ku kumaha ge. Jagonya na, hebatnya na, kuatnya na. Tetapi rakyat tuh hudang kan negara lain nu nyana, nu rakyat. Geus teu bisa ku kumaha. Gus Dur mampu nyana lamun mempertahankeun. Emang teu mampu. Sebab kesalahan per detik ge lamun di toel-toel nu korek-korek teh aya kesalahan Gus Dur mah jeung kuat janna mah. Kabeh dicekel ku Gus Dur, tapi Gus Dur aya nu ngabisiki. Mun urang luhur jasa meureun wali Allah, enggak usah dilanjut, Gus. Sudah cukup sampai di sini. Hanya supaya engkau tahu bahwa Indonesia itu begini, maka ucapan Gus Dur 25 tahun diperbaiki tidak akan selesai cak Gus Dur. La ilaha illallah. Bugot eta jama' tina bagin bugot jelema anu nentang kana peraturan-peraturan pemerintah anu geus disepakati bersama menjadi satu keputusan negara kemudian ditentang, maka jelema nu nentang tersebut ngaranna pembangkang atawa pemberontak. Etalah cek bahasa syariatna bugot. Tetapi ingat nu dimaksud bugot di dieu penentang syariat. Jadi sebuah negara anu dasar-dasar negara na Al-Qur'anul keputusan-keputusan Al-Qur'an anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi ialah hadis Nabi.
dikemas deui ku para mujtahid jadi ijma', ditancapkeun didirikan di sebuah negara, kemudian keputusan-keputusan negara hasil daripada kesepakatan bangsa rakyat di eta sebuah negara ditentang ku sebahagian manusia nentang mukhalafah anil amri disebutna bugot. Jadi aturan-aturan negara anu berlandasan kana Al-Qur'anul Karim jeung hadis Nabi yakni kitab wa sunnah eta teu meunang ditentang. Sebab mengkela menentang kana keputusan pemerintah anu pemerintah make dasar-dasar Al-Qur'an jeung hadis bakal nimbulkeun 3 keputusan sanksi. Lamun patali nentangna jeung Allah sangsina hudud ngaran. Tuh anu kiai menu santri bener nun teu mondok naon hududnya ngarti mantak siang ke di akhirat bakal lolobana ka neraka ge teh kos kitu. Ngerti kos gitu acan ye umur geus karolot pake naon bae ku sia cek malaikat eta hayu datang ka aki-aki teh nyaho hudud acan tuh sia mah aya ge udud mah eta pake naon hirup umur sebagai modal henteu diarahkeun kana nganyahokeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ujianana geus pinuh ku urang Indonesia jahanam. Encan ke ku urang Amerika. Poh tah mah pinuh jasa meureun. Ku urang Australia, urang Inggris. Jeung urang-urang negara-negara anu membangkang terhadap Al-Qur'anul Karim. Lamun sanksi nu diterapkeunana patali jeung para manusia dikenakeunana jinayat tamanu kamari atawa kisos. Mun ditanya naon jinayat jeung kisos, Pak geus kamari ngaji. Ieu mah pohoan cenah kos gaduh, sia betul mondok jinganan. Eta lah gara-gara teu mondok teu nyaho ka istilah-istilah syara. Lamun patalina jeung aturan-aturan kemanusiaan anu ditetepkeun ku sebuah negara di bangsa eta patali jeung kamaslahatan jeung kamadaratan ditentang kunyana takzir ngaranna. Matak ngeunaheun lamun make aturan agama mah ngeunaheun lain lalagaan ngeunaheunana. Patali jeung urusan Allah had dijamakeun hudud. Patali jeung antara manusia tidak boleh saling merugikan jinayat kisos ngaran. Patali jeung kamaslahatan anu geus diatur ku negara kemudian nyana membangkang takzir ngaran. Oh, wah, cenah aing mah deuk ngadengekeun we ngarti ge. Adalah, memang siapa sakit kituna jigana. Tuh kan, ai gelar mah dokteran dus. Tapi teh jauh aja kana istilah kos gitu ja. Silako. Ngaji salila hirup di tangajin mentak. Iya urang mekuari isuk-isuk batur menuka puncak, nuka Bali, nuka Pangandaran, nu boga duit maka Paris ka Inggris, urang mah dikersakeun ku Allah hadir di dieu gara-gara teu boga duit. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Gusti ngadoa bae atuh yuk urang yuk, mudah-mudahan ulah dibere duit salilana.
ngararaji bae pangheulana aja pendit teu amin. Tetapi sebenarnya orang lamun ditanya Indonesia nu sabenerna ieu teh make Al-Qur'an apa henteu sih? Lamun urang nyaritakeun tentang Pancasila, lain Quran. Pancasila mah hanya sebuah lambang burung Garuda. Tapi ente kudu ingat, di jerona butir-butirna satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya lambang nage didinya segala aya bintang, segala aya kitu rantai, segala aya kapas, lain sambarangan. Kulacan muka tentang asal usulna saha sinu menang ilham, saha sinu menang ilham tentang Pancasila sehingga dijieun sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia lain Al-Quran, Pancasila. Tapi menang saha eta tinggal ku urang ditempo jerona ketuhanan yang Maha Esa teh lamun bahasa Arab mah ilahu wahid, pangeran anu maha tunggal, maha hiji. Nu mantak ilham nage eta menangna ka seorang wali, kemudian wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji tersandar rempug hasil ngimpina malam minggu. Sebab minggu adalah cek ahli palak hari ke-1 Ahad, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, sesuai jeung ngaranna Ahad hiji minggu, Isnin 2 Senin, Salasa 3 Salasa, Arbi'a Rebo cek urang. Tadi nama di Arab nama Arbi'a, ngan kadenge kurang rangkas betung Rebo. Geus waduh. Atuh sadenge-denge apa orang Indonesia mah. Nah, kemudian Khamis teh 5. Kemudian kitu poe Khamis, Sabtu teh tina sadis. Genep tuh 7 Ahad deui. Eta can pernah aya nu ngajelaskeun negarawan mana, ilmuwan mana, kecuali hanya pernah saeutik hanya beberapa persen Gus Dur, kemudian ditutup kembali. Tuh lumantek sing hades ya bupati dipacok, sing hades ya gubernur ditoel sia, sing hade presiden sia dikerekep sia kajen kumaha ge, burung Garuda geus kieu bae ka presiden. Wow komo ka Ahok mah geus kikituan bae. Ulah sambarangan burung Garuda. Quran mah lain, tapi dideule di jerona tinggal dikaji. Kunaon atuh bupati teh make korupsi, gubernur korupsi, menteri-menteri boro-boro, menteri lain, menteri agama sorangan korupsi, presiden ge eueuh nu teu korupsi. Kunaon? Kurang mengkaji ketuhanan yang Maha Esa. Aing mah deuk esa bae. Guru aing baheula titik-titik. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Titik-titik, Bu. Titik-titik. Tak bisa. Gitulah. Aji atuh Pancasila. Diteundeun Garuda di dieu. Bode burung Garuda naga anu nyeun tina perak, anu tina emas. Di dia ditenden, tapi teu pernah mengkaji naon si hartina ketuhanan yang Maha Esa. Teu isinnya nama mau burung Garuda. Ulah mikiran terlalu umum bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Di jerona mungkin Kristen, Katolik, Buddha, penting mah boga agama jat satu ketuhanan yang Maha Esa. Asal lu boga pangeran hiji asup ka ketuhanan Maha Esa. Ulah mikiran batur sia bae agama sia naon. Islam atuh batak naon aji gerage ketuhanan yang Maha Esa nanu bener-benerna. Lamun bupati, camat, lurah
gubernur pemerintah ngaji ketuhanan yang Maha Esa bener-bener bisa jadi wali, bisa jadi wali. Mimiti bupati hayang nganyahokeun, gubernur hayang nganyahokeun, presiden hayang nganyahokeun ketuhanan yang Maha Esa teh ngaji sifat 20 heula. Nu wajib di Allah sabarahan, nu mustahil di Allah sabarahan, nu wajib di Kangjeng Rasul sabarahan, mustahil di Kangjeng Rasul sabaraha. Aji atuh kunyana ieu ngaranna ngaji ketuhanan yang Maha Esa. Pernah teu di pendopo ngaji kos kitu? Rante tah. Haji eta kos kitu bakal nyaho nya. Tangan sakieu baheula janjina. Walaupun lambang negara Indonesia lain Al-Qur'an berbentuk burung Garuda, butir-butirna meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim diwahyukeun ka sababaraha wali Allah. Ulah terlalu jero ngabahas etap moal paham. Tapi memang kos kitu kaayaan anak sumpah terakhir kajen kukumaha di Indonesia asal aya nu ngarusak karena sarana bangunan Islam, syiar Islam teu kudu kukumaha engke nu moga ilham anu ngamuk. Sakitu bae. Awas tinggal di Indonesia wajib. Asal jangan ngarusak sarana agama. Syiar agama Islam di Indonesia pokoknya mah urang teu berdaya lantaran hukum andai kata di Indonesia hartina hukum nu salah bisa dibenarkeun, nu bener bisa disalahkeun, anu lemah jadi kuat, nu kuat jadi lemah. Andai kata terjadi gitu rakyat kan teu berdaya. Aya wali nu ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi tolong Garuda sampaikan tolong supaya hadirkeun ka gubernur toel pacok. Ulah ngomong gos gitu sih hade. Eta Soeharto kapacok ku Garuda. Eta Bung Karno ge termasuk katoel ku Garuda. Eta Habibie mah mau kakarak naik doang burung Garuda geus. Geus kitu-kitu sisik Habibie. Udah saya mundur aja, mundur. Nah, termasuk ieu Bambang Yudhoyono. Emang kumaha gitu. Termasuk kuari. Wallahu alam nyampe wallahu mah satahun ya. Wallahu alam bi muradi. Kunaon gitu. Di deuleu masyarakatna tenang geus api lain sabodo nyana-nyana urang-urang. Nyana mah keribut di KPK, keribut di PPR, keribut urusan berbagai urusan rakyat mah kieu bae. Sorot. Tenang eta ngaran-ngaranna nyayomkeun ngaranna nu kitu cak Sunda mah nyayomkeun atuh lo siapa sih ribut itu aing bae nyayomkeun eta ngaranna nu kitu kajeun tetapi awas lamun geus hudang jelema-jelema nu gaib ai engke nama efek nama ka urang ditoelan inohong penggede nu endek ngagerakeunana ditoel padahal nya gitu bener nu endek ngagerakeun ge ai katoel ku Garuda kasurupan nya iyalah Indonesia ulah kaget di Indonesia mantep di deuleu langkah-langkahna sompral saeutik di Indonesia cilaka aya nu dirusak sarana bahaya sakitu bae ulah di Indonesia lain lambang Al-Qur'an mah lain tapi di jerona menang para goibin anu dipake kasieun ku Amerika teh Indonesia teh jalain personilna lain tentarana jalain polisina adu kekuatan gelut jeung urang Amerika jeung urang barat Indonesia eleh adu kekuatan ulah napas eleh adu kekuatan pakuat-kuat tanaga eleh di urang adu tiarap di urang eleh tiarap ge eleh di urang ku urang luar negeri mana geus kaukur kemudian kajituan nembak kajitan eleh sagala rupana kamu tahiran alat jauh urang memeuli di nyana atuh
nyana geus boga satelit rahasia urang mah masih ngandalkeun satelit umum ketika urang hendak memberantas sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negara urang mah loba kasulitan tetapi nyana mah geus aya di satelit nyana secara umum, di satelit nyana secara khusus aya gampang tinggal mencet bae moncong dikitukeun ka Cikupa pencet tuh bojong tuh Balaraja curug tuh Cilongok amankan aduh galeng kasepatan tuh eta hebat tah nu dipake kasieun ku Amerika teh da lain eta tuh adu kekuatan sihir. Jadi orang Amerika emang kumaha gitu Amerika mah depi didatangkeun ka Indonesia teh eta teh orang Indonesia teh tercengang atuh deuk naek ka kitu Monas deuk hiber Monas Senayan lamun diizinan nya hiber David tetapi teu diizinan nah keun ulah tetapi kan cukup tercengang ahli-ahli sihir Indonesia ahli teluh Indonesia tak eta teh akan lain lalagaan adu kekuatannya na geus mah kitu kemutahiran alat canggih kemudian berpikir kitu secara politis dan ekonomi Indonesia teh di bawah pemikiran Amerika kuari besi hebat Indonesia coba caknya na ya ilmu-ilmu gaibna didatangkeun ku nyana ahli sihir teu berdaya Indonesia tetapi nyana tetep sieun ka Indonesia aya naon sieun nyana ke Indonesia mah tak eta sieun ka Indonesia Malaysia mah teu dipake ka sieun Thailand mah komoda leutik teh pokos kitu mah Indonesia mah tetep dipake ka sieun nyana nyaho sejarahna sebab Amerika ge datang ka urang teh ieu teh sarua diundang ku nu gaib ketika nu gaibna nyana ngusir nyana balik bae ieu lah dipake ka sieun di Indonesia tah numantek teu bisa diabaikan kiai-kiai di Indonesia ketika kampanye nu sangat dominan kiai politikus kurang dominan artis kurang pati diterima tapi ketika kiai naik ke panggung wow rakyat gido-gido pujian titah zikir kunyana titah zikir jang Golkar titah zikir jang Petilu titah zikir jang PKB beres zikir goyang nyana jeung artis di dinya apa salah geus kos gitu bae tinggal dirasakan bae ku kiaina datang ka kuari ngaji mingguan teu santri bubar tinggal boga majelis bae bagus diusapan bae ku jana majelis ngajina opatan limaan jeung tihang ieu gara-gara asup Golkar terus gitu rasakeun Gus ya kembali deui ka Indonesia wajar-wajar lamun aya gerakan-gerakan anti Pancasila lain Pancasila nah iyalah jelema-jelema anu ngaku berpancasila teu paham tentang Pancasila jadi oknum-oknum Pancasila mun dikaji Pancasila nu sabenerna ketuhanan yang Maha Esa ujianna gubernur ge make samping bae samping Ahok ge mulaikeun jadi gubernur lamun beneran dikaji bener-bener ketuhanan yang Maha Esa nu sabener-benerna sieun kafir ge nu mantap kafir berani bangsa Indonesia teu ngaraji ketuhanan yang Maha Esa aya hiji buku nu nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah je nu mantap kula keur sakola teh sakola ya bangsa kelas 3 terus sok karobrol bae dihareup di dapur teh jeung almarhum Abah sia geus dipagaan Pancasila itu Pancasila geus bah malah osok jadi KM kula KM baheula ketua mundur daun coba siar tina Pancasila bejakeun ku kula 1 kedua 2 lain kitu cak Abah ieu Pancasila nomor kahiji Al-Qur'an nomor kedua hadis pos bejakeun atawa kieu nomor kahiji Allah nomor kedua Kang Muhammad nomor katilu Abu Bakar nomor opat katilu Umar wa Utsman Ali 5 coba ke Pancasila Muhammad Abu Bakar Umar Utsman Ali
Ji, bahkan gitu amat artinya. Itu, bejaga coba ka guru. Cek dan teh ngartieun teu. Gula keur kelas 3 bae ge geus dikitu-kitu. Oh, masa sih Pancasila aya hubunganna jeung Sidina Umar? Gitu Umar Bakri meureun. Tak inget we kula kolot kula papan budak. Oh, kabelah dieuna kakarak. Wih, itu sembarangan horengan. Masya Allah karim. Nah, mantak nungguan bupati, gubernur, camat, lurah ngaji ka dieu nu sajen misah. Kula didinya endek nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ai nu kos kieu mah cukup ku burung kerak. Maninin mah mahal. Maninin mah mahal sebab teu boga salah burung kerak mah di mana aya tai didinya nyatuan. Sia mah teu jauh ka Purwadaksi dasarna. Kerak ulah sambarangan beuki tai nya nama. Mun kolot baheura sia mah kos kerak bae. Tilok aya kos maninin tilok. Tuh siapa teu nyona naon geus balik ka ditu lah nyona. Ieu keur carita ieu patali jeung bugot masalahna lamun pernah musyawarah di Indonesia sababaraha organisasi menyatakan orang yang membangkang terhadap aturan-aturan keputusan Indonesia adalah merupakan bugot. Heula ngabugotkeun kadang nu bener dibugotkeun kadang nyana nu salah ngabugotkeun heula-heulanan sebab di Indonesia mah teu jelas kuari teh teu jelas sebuah negara luas luar biasa kasuburanana moal aya tanding sadunya pangsuburna Indonesia lamun tongkat jadi tanaman kan lain lalagaan di daerah Batur mah tanaman jadi tongkat. Indonesia mah lain lalagaan pang suburna pang luas na pang lobana ieu Indonesia teu meunang sambarang ulah ngabugot-bugotkeun heulanan sebab nu ngabugotkeun teh ahli syar'i terhadap pemberontak sara. Ahli syariat anu henteu akur jeung keputusan-putusan syariat sebab aturan lagi darul mafasid jalbul masoleh eta lah aturan sebuah negara jalbul masoleh mabna syariat adegan syariat difokuskeun kana jalbul masoleh wa darul mafasid menarik kemaslahatan, menghilangkan kerusakan. Etalah negara. Etalah negara memantak kadituna riayatus su'unil ummah untuk menjaga kelestarian bangsa. Ieu adalah negara. Mantak supaya rapi aya DPR pusat, supaya rapi aya dewan daerah. Geus eta teh jeung mengelola hukum jang kelangsungan bangsa jeung negara. Pilih ku urang dewan supaya nyana musyawarah di kursi-kursi dewan jang dilaksanakeun ku pemerintah sebagai eksekutif. Kitu keneh di sebuah negara nuluhurna di pusat kitu keneh. Per detik ieu can bisa dilaksanakeun negara urang. APBD jeung APBN teh can jelas per detik ieu de kamarana dek nu kumaha. Sok geura, mantak aing teh digajikan bulan kamari mah. Ya jelas demo aing mah. Bohongan teh digaji, gaji mandeg. Emang kieu digaji, kalau bohong sia. Ieu negara urang sakieu gedena kok kos kieu sih. Maka sing harade kan di Indonesia. Sebab negara orang mau masalah jasa nu masalah namanya nyana bae. Masalah orang. Urang mah kuari di ngaji nulu. Ieu bensin, ieu solar. Waduh. Geus lain nyaritakeun bensin itu ieu mah batu bensin, solar. Kajeun teman naik sobodo geus pokona teman. Eta mah trik-trik negara ente mah teu nyaho.
naik kuari bensin teh naon teu nyaho ente mah ka nyaho tama trik sebenarnya delekeun mungkin 1 bulan deui bakal aya dampak-dampak dari kenaikan dan lain sebagainya tenang bae sih goh tama aya nu ngamaenkeun atuh negara mah di urang atas perintah nu gaib teken maksudna naon engke ente bakal boga jawaban khusus deui atuh tenang bae sih tuh padahal bupati mun ngaji ka dieu nyaho aya naon ieu sebulan deui aya naon ieu sebulan deui tuh gubernur mun ngaji ka dieu nyana nyaho nah iyalah untuk riayati sunil ummah menjaga kelestarian bangsa maka dibuatlah aturan-aturan untuk kemajuan bangsa dibahas melalui syariat dengan sejujur-jujurna jeung seadil-adilna teu meunang kaluar ti aturan-aturan syariat kos kitulah bentuk sebuah negara maka ketika poin-poin negara nu geus dimusyawarahkeun ditentang lamun perorangan lain bugot mukhalif lamun engke berbentuk organisasi anu kuat maka ngaranna bugot pemberontak ngabrontak ke pemerintah sama dengan memberontak aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ya wajib diperangan ketika model di negara urang aya pemberontak kemudian bentuk negarana teu jelas malah nu endek ngabrontak nu endek ngajelaskeun dengan jelasnya boga aturan-aturan 1 akan begini 2 akan begini 3 akan begini 4 akan begini dan lain sebagainya bisa dipahami ku masyarakat nu aya di urang lain salah aturanana tapi pelaksanaanana oknum-oknumna urang serba salah kan mungkin urang ngagelok ka pemberontak mungkin orang maknya iya negara diberontak aya 2 negara masa sih di dalam negara ngadirikan negara kan teu meunang ketika teu dimeunangkeun ko negara urang nu aya jadi kos kieu sih dibahas eueuh tungtungna urang lamun nyaritakeun tentang partai KBG jang bangsa jeung negara nyaritakeun organisasi jang bangsa jeung negara nyaritakeun sebuah organisasi tangga naik untuk sebuah negara tetapi kan buktina negara boro-boro naon jalan be jalan nu ieu luhur nu ieu handap tukang endog beak endog da kabeh nyana nyumpahan ka bupati tek modar gitu ka bupati ji salah tukang endog teh salah bupati coba ayo aing mangan nyampaikeun doang ye emang teu kadang gitu ku ceuli bupati aju nyana teu pernah itu lewat sugan nyana lewat oh begitu lewat rusak ini jalan nih mana liwat mah urang ka dieu itu liwat rusak di jalan nyana pernah liwat henteu sih cek nyana liwat mah liwat tapi belum ada yang laporan tuh bloon rakyat apa bloon nyana sih oh eta can mampu can becus ka kitu-kitu acan kan nah iyalah urang nyaritakeun tentang bugot berarti fatalida jeung nagara nu mantak nyaritakeun Pancasila insyaallah ke kukula dibahas Pancasila 1 2 3 dan jeung lambang-lambangna berikut kuku-kukuna asana kukuna mah geus lain RT jeung lain lurah ieu mah termasuk pedagang jore ge di koet pedagang karung bolong bawa kemana ya iyalah teu sambarangan yen burung Garuda teu sambarangan horeng aya nu gaiban di jerona Masya Allah urang mah sejarah burung Garuda teh sakadar sakitu bae ulai di urang aya wali sanga anu kuat di luar wali-wali sanga aya wali-wali anu lain unikna kan kieu unikna ya di urang unik Kangjeng Rasul di Jazirah Arab Mekah Madinah Khulafaur Rasyidin di ditu sarua ketika mulai ditabiin para aulia-aulia Allah Baghdad, Irak, Iran, Turki, Maroko, Syria, Yordan loba jasa sahabat di Yordan sampai 3.000 sahabat makom sahabat di Yordania aya 3.000 sahabat ya Allah ya Rabbi lain lalagaan
emang parah ya tuh sahabat eta. Nah Mesir komo tamu di Mesir lain lalagaan. Nah eta kan wali-wali Allah timbul. Sabada wali-wali Allah di berbagai negara. Di Indonesia kakarak aya nu ngalayabkan ka ditu hayang neangan ilmu syariat, hayang neangan ilmu hakikat di mana coba ieu. Aya sababaraha urang di Indonesia lewat Aceh, lewat Tanjung Priuk, lewat kitu berbagai-bagai non pesisir lewat. Datanglah nuka Turki, Indonesia, datang nuka India, datang anuka, tapi mengarah kabeh ka Baghdad. Diarahkeuna kabeh saat eta ka Baghdad kabeh. Belajarlah di Baghdad. Mulai masuk Indonesia. Kewalian masuk ke Indonesia. Di Indonesia mangkani Hindu, Buddha, Konghucu. Didinya terus asup lalaunan panjang dongengna sampailah ka Raden Patah Sunan Rohmat kemudian Raden Ishak terus pohara jasa di Indonesia sadunia jadi syariat negara Islam kuat sadunia tidinya itu 100 tahun 80 tahun mulai melempem dia andihlah ku Kristen sampai ayeuna terus Kristen mendominasi. Terus mendominasi mana? Ieu mendeuk caritakeun keanehanan aku mah. Tapi kekuatan kewalian kuari kuat di Indonesia. Asalna di Timur Tengah, tapi boga kekuatan kuari di Indonesia. Aneh, dioyag-oyag Irak oyag, dioyag-oyag Iran oyag, dioyag-oyag Mesir oyag, dioyag-oyag Suriah oyag, dioyag-oyag Yaman oyag, Indonesia dioyagkeun ge sabaraha kali. Teger jas. Kalem nyawa teger nyawa bidu. Anu penting teh robah bae geus. Lamun ieu urang endek diwahabikeun emang ti taun mana melalui Muhammadiyah jeung Persib. Teh endek diwahabikeun dieu tapi tenang-tenang bae. Ditangtangan ieu urang teh ditangtangan terus ku jelema nu ekstrim tapi tenang-tenang bae per detik ieu masih eksis pondok pesantren modern jalan pondok pesantren salafiyah jalan sekolahan jalan sanajan bari henteu sinergis jeung pemerintah tapi jalan terus berarti kan boga kemandirian anu luar biasa di Indonesia tanpa campur tangan pemerintah hanya beberapa persen campur tangan pemerintah soal bangunan misalnya tetapi kan lempang sorangan. Isin orang di tahun 2014 lamun aya sakola Nuru bukan isin. Untuk boga duit jasa meureun di Indonesia eta. Di kelurahan mana misalnya, tapi terus baik. Masih kena daek udunan 1.000 2.000 jang sekolah SD padahal geus dijamin ku pemerintah. Sok pikir ku ente. Bangsa Indonesia dideuleuh kos kituna. Sieun Amerika. Aya naonan di Indonesia. Atuh di Indonesia mah awewe hiji diperebutkeun ribut jing. Di Amerika masih hayang los loba keneh aing mah tuh di jalan Ambalaya di Indonesia kuat kasilih bacok gara-gara itil hiji ya aya laon di Indonesia teh ieu keur carita negara kakaraki kitu anu sebab ieu bugot ieu Haju Kuari timimiti Bung Karno kemudian ke Bung Harto kemudian dilanjutkan Kuari urang teu nyaho di zaman Bung Karno nyahona urang mah di zaman Pak Harto tapi kan sejarah mah urang maca kos kitu di zaman Bung Karno teh moal teu jauh kos kitulah moal jauh kos kitulah tipe-tipena kemudian di zaman Pak Harto ku urang karasa kepiawaian Pak Harto, senyum Pak Harto luar biasa, tapi di balik senyum aya kejahatan-kejahatan anu luar biasa. Sabaraha kiai anu diseret anu dibunuh di balik senyum Pak Harto, ternyata loba kiai anu digejebur. Urang geuh masalah ieu mah keur carita sejarah Indonesia. Toh kebelah dieuna kos kieu. Di zaman Pak Harto mah alhamdulillah sangkilang kos kitu ge. Hartina perjudian teu sabaraha, pemabokan teu sabaraha, perzinahan teu sabaraha. Coba di zaman Kuari maknya atuh tahun baru sempak Ambalaya di kawasan nanaonan eta kondom
eta sangkilang di kawasan Pasar Kemis. Oh, encan di Citra, encan di BSD, nu aman cuma di dieu doang. Puri Jaya, masya Allah, bersih, steril, nanaonan, pohara, orang itu pakai kondom, tembak langsung. Ya kerusakan di sebuah negara orang mabok di harapan imah nunamu bau kurang ke ambe judi geus lain lalagaan ku ari mah bari nyaho orang kepala judina di Indonesia teh si eta moal kaluar ti si eta nyaho urang ge polisi aya abri aya tapi kan kerusakan luar biasa baheula mah korupsi hanya orang-orang tertentu ku ari berjamaah wabehan korupsi nyalahkeun si ieu geus ngancam ayo saya gara nyalahkeun emang teu nyaho ka sia si ieu disalahkeun ayo gara salahkeun emang teu nyaho emang sia bersih jasa berarti kan eueuh nu bener oknum-oknum lain Pancasila bisa dipertahankan ku urang Pancasila oknumna berantas ku urang sok daripada urang membuat negara baru anu urang hanya berhayal-hayal mending eta dirapihan ketika teu bisa dirapihan tidak menutup kemungkinan aya jelema anu gagah kesatria ngarobah apapun yang terjadi kumaha Allah keur carita ieu mah bakat tingku geus teu kuat-kuatna bangsa neuleuh kerusakan jeung kebrutalan nu aya di Indonesia sementara urang kabehan mengakui bangsa Indonesia dan memiliki kok negara aing di kieu-kieu kan kitu ngomongna kabeh emang negara sia aja lain emang pendopo sia aja lain emang desa sia aja lain emang istana sia aja lain je tuh lamun rakyat geus kos kitu teh je perang sana tah lamun geus kos kitu geus tunggu tanggal main asal geus aya je perang sana tah eta cing hade urang Banten lamun disebut perang sana awas dia ku ngaing asal geus awas dia ku ngaing we tuh geus bahaya tah ulah asa nu aing nagara teh nu urang kabehan ketika teu akur jeung aturan-aturanana rakyat hudang je pan ceknya nama nunyana meureun awas ya boga beheung aing boga beheung hayu urang pararaya bae cekna da lamun geus kos kitu kan cilaka ulah urang ulah sampikeun ka kos kitu urang mulai tata awak urang melalui ketuhanan yang Maha Esa ini ngaji kawananya nah iya mantap kadieu na ye urang kuari kuduna pemikiran urang teh kuari lain pemikiran anu aya di negara Indonesia kuduna tuh berarti urang keur nerobos kana dimensi Al-Qur'anul Karim urang seakan-akan hirup di sebuah negara nu aturana Al-Qur'anul Karim syariat maka timbullah dekat nyaritakeun tentang bugot walau azhara qaumun rayal khawarij lamun ngalahirkeun satu kelompok kana pemikiran khawarij artina khawarij kaumun minal mubtadi'ati kaum ahli bid'ah bertentangan jeung aturan-aturan sebuah negara nu bersyariat nyana kabidahanana yukafiruna menirtakaba kabiratan ngupurkeun setiap jelmaan migawean dosa gede nyana anti terhadap imam-imam nyana teu pernah ngahadiran Jumat andai kata aya sekelompok menentang keputusan sebuah negara ngaramkeun berjamaah di negara eta kemudian teu percaya teu manut kana aturan-aturan undang-undang negara eta kemudian manehanana teu pernah hadir Jumat haram bagi kami hadir Jumat tinggal dipanggil eta kelompok bugot ngaranna anu geus boga kekuatan luar biasa aya pendirina jeung aya imamna pokona mah geus terbentuk satu organisasi anu kuat aya ketua aya wakil aya bendahara aya sekretaris dan lain sebagai badan hukum geus kuat di nyana. Nah, iya kan menentang pemerintah, panggil ku pemerintah ketua. Aya naon sih nentang kieu? Tah,
kok maneh henteu ngawajibkeun teu ngudukeun kana berjamaah aya naon sementara di negara ieu teh ngudukeun berjamaah kok ngaulahkeun Jumat di negara ieu kunaon sih kok teu percaya ka aturan-aturan undang-undang dasar nu diterapkeun di negara ieu aya naon sih tanya ku urang ketua na eta bugot coba mentak di dieu contona katarkil jamaati seperti ninggalkeun berjamaah wa takfiri kabiratin ngupurkeun ka jelema anu ngalaksanakeun dosa gede aya satu kelompok menentang aturan negara di antara nukunyana ditentang teh ketika jelema ngalaksanakeun dosa gede dikupurkeun aya jelema mabok kufur berarti jelema zina kufur berarti jelema maling kufur berarti ngabono kufur ngupurkeun pelaku-pelaku anu ngalaksanakeun dosa gede eta lah kelompok eta teu akurkan jeung syariat sebab di syariat Islam mah jasanajan maling dosa gede lain kudu dikupurkeun teu kufur cuma dipotong ketika aya jelema membangkang ke aturan syariat negara misalnya mabok jalain kupur cak negara jeung cak Al-Qur'an ge eta mangan sakadar dihad ketika jelema zina muson atau gar muson dikenakeunlah had atawa ranjam itulah aturan sebuah negara lantaran negara menang nyokot di Al-Qur'an ieu balain ketika aya jelema ngalaksanakeun korupsi bodoh kufur ketika aya nu zina kufur ketika anu mabok kufur ngapir-ngapirkeun model kos kitu tah nah ieu diamankeun heula ulah waka dikukumahakeun amankeun heula tuh nyana ngaulahkeun saudara-saudara sekalian haram kita berjamaah dengan pemerintah. Tanya kenapa haram? Sebab pemerintahnya korupsi semua. Korupsi itu adalah maling, maling itu adalah kufur. Maka haram kita berjamaah dengan pemerintah. Sebab dia adalah kufur. Kita mah Islam, masa bermakmum berjamaah dengan orang yang kafir? Alasannya kan gitu. Tuh, haram kita sholat Jumat di negara Indonesia. Memang kenapa? Sebab pemerintahnya kufur. Dari sudut mana Anda menganggap bahwa pemerintah kufur? Saya tahu. Ada gitu namanya tamu-tamu di hotel anu. Saya lihat di hotel HI di sana ada tamu dari PNS, dari gubernur, dari kabupaten, dari gubernur dan dari kementerian. Nah ini kamar nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nah daftar tamunya di situ dia membeli apa dia? Membeli apem. Ada daftar, jangan geus penyelidik. Duh. Kemudian di hotel Hilton, kemudian di hotel berbagai hotel, nu aing macan pernah ka ditu teh pan. Nah, aya datu diselidik kunyana. Berarti pelaku-pelakunya adalah pejabat-pejabat. Dengan demikian, dia adalah pelaksana dosa gede, maka aturan kami setiap orang yang melaksanakan kabirah kufur, maka kami mengharamkan berjamaah Jumat dengan pemerintah sebab pemerintahnya adalah kafir. Ulah waka dikukumakeun geus amankeun eta bugot tanggaranna kos. Tuh. Ku ari mah lamun aya kelompok kos kitu teh ya atuh heran. Sebab di negara urang mah hese nyaritakeun. Make aturan Quran lain. Aturan syariat lain. Aturan demokrasi nu asli henteu. Make aturan komunis ge lain di urang mah. Aju make negara naon make aturan naon wallahu a'lam. Teu nyaho aing ge ieu mah. Make aturan naon buat sebab naon undang-undang hukumna nu kalah nu lemah dimenangkeun nu menang dimelemahkeun kadang-kadang hese nyaritakeunana urang ngaping suara bae ge ngaping suara ti handap tapi ka kecamatan tapi ka kabupaten geus kabur encan ngaping suara datang ka pusat berarti kan pamalingan kabehan eta ieu keur carita sederhana na model kos kadar itu encan duit-duit anu kuari dimasalahkeun mantak di Jakarta DPR teh kapan dituding ku bupati ku gubernur Ahok bahwa nyana telah menyalahgunakan uang sabaraha triliun kana sabaraha triliun sana sia nyarahon teu sih sebenarnya ya kan di dia satu sisi urang teh resep ka tindakan Ahok bener Hok terus Hok rapihan Hok kena bersih. Satu sisi dia tidak menghargai bahasa yang tidak menghargai. Nah, iya kan hanya ketersinggungan. Moal aya keberesan kajen kumaha ge.
maka tunggu tanggal mainna wallahu alam dek dikumahakeun lamun jelema tersinggung aya bahasa cek urang parahyangan atuh sireum ge katijek mangegel ulah kieu sia mah sireum katijek atuh paeh lain kitu sireum ge eta teh peribahasa nu leutik ge ai di nyeri teh mah tetep ngegel bae Masya Allah kejahatan anu geus dimodif dengan kerapihan menjadi sebuah kekuatan akan mengalahkan kebenaran anu henteu dirapihan secara zahir mah kos kitu walaupun ke hitung-hitungan mah di akhirat nah iya di urang mah aya kelompok aspek Cianjuran aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu eueuh ti Kangjeng Nabina maka speaker diharamkeun bid'ah eueuh ti Kangjeng Nabina sebab as-saut yakhruju minal hadid bahwa haramun nyanangan nyahonangan sakitu kan suara nu kaluar tina besi eta haram dina sulam topek teh kan kos kitu tak abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu. Kunaon ieu papan suara nu kaluar tidak besi suara besi. Kaluar ti besi eta haram. Ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen. Beda atuh tah abah tah. Nah, ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus. Teu bisaeun teu mah teu ngaji mantek ceknya na. Atuh eta as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi. Jadi besi bersuara gitar. Tet. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Eta siapa seuri heran. Kos kitu bae ge. Atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo naon ngaranna tuh atau emang sia boga gajing aja nu sok di meja teh naon ngaranna sia mah nyaho kabeh heran berarti sia pemainna ieu nah eta goong kaluar suara tina besi eta gitar kaluar suara tina kawat besi kita anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna ai ieu mah kaluarna ti sungut urang melalui mukabbirus saut geus dipermasalahkeun ieu mah kajeun papanjangan kitu moal aya eureun-eureunna geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun ieu mah keur carita kajeun heula ayalah sakelompok model kos kitu moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah ieu mah keur carita nyanaku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah aya HP makan nyana ge baroga ikan teu harti geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan. Oh, kurang kumaha nu ngalawanan baheula aang sadili jago di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan. Di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan. Ko maka di ka Abah mah teh geus ulah dilawan lah cek nya nangke balik sorangan. Teu berarti eleh kan cenah balik sorangan mah. KO karana teh teu dilawan balik. Ajun nya nyandong bae di dieu kurang teu dibere dahar balik bae ka jeung kumaha ge. Kurang baheula mah sering jasa ngadenge kos kitu kakara kuari bereda-reda. Lantaran aya HP speaker haram HP mah nyana baroga cek nyana HP mah lain speaker heuy buka coba ku sia buka bareng dibuka bener SB yo tambah speaker ge cenah incuna jadi nyana mah haram as-speakerul kabir gitu aladikana fil masjid huwa haramun wa ma speaker fil HP gitu kan anu leutik teu kadehe bahwa incuhu halalun aja kabalinger betungtungna kajeun mah ieu mah keur carita tetep nya namanya kitu bae tetep nya nama haram bae keun keuna aya kos kitu antepkeun urang ulah kumaha nyana ngaharamkeun sasalaman jeung urang ai kuat mah nyana masalah urang mah henteu
urang mah boga aturan nu haram sasalaman mah ahli bid'ah dina akidah, anu nyieun aturan-aturan Islam, anu nyieun aturan syariat di luar ketentuan syariat eta lah ahli bid'ah. Nu mantak urang lamun ngaji Qawaidul Makkiyah kapan dijelaskeun bid'ah teh aya sabaraha macam, aya bid'ah hasanah, bid'ah qabihah dan lain-lain sebagainya. Eta geus urang bagian urang ahli sunnah wal jamaah. Nya da ahli sunnah wal jamaah dibaca Qawaidul Makkiyah balik deui haram mah haram bae. Asal urang nyaritakeun bae ke urang adu argumen lah geus ulah make adu-adu pokona di dinya mah geus ahli haram bae. Hese kan jeung atau ese dek ngadu kumaha jeung geus teu kudu diadu-adukeun antepkeun geus ieu mah keur carita sekelompok aspek ngaramkeun salat anu aya speakeran ketika jelema make speaker nyana ngaharamkeun sasalaman jeung nu sok make speaker. Nah ieu kan di luar aturan syariat, dia syariat mah lain kos kitu atuh. Ye deuleu di Masjidil Haram kurang kumaha jarago ngaji di Mesir, jarago ngaji. Jarago ngaji ulah disangka teh jarago datang ka ayeuna ge di Mesir teh jarago ngaji. Lain lalaga di Suriah batur mah basi keneh ngararang kitab kaluaran ti Turki. Kuari lamun di Yaman aya anu nyarahan Bugiyah 4 jilid ngan encan berkembang bae di urang. Berarti kan jago jasa ngajian make speaker. Anu marake sapeker teu nyahoeun kalimah-kalimah acan nu haram sapeker teu jawan kalimah-kalimah acan leuh kumaha atuh leuh kumaha atuh coba ieu ieu teh hese janyana mangajina ulah ngaji ka nu make sapeker sedengkeun nu palinter nu marake sapeker nu kurang nu teu make sapeker mah barodo ajian ku sia jelema bodoh datang ka mana sia sakituna bae. Ketika anu marake sapeker mah jagaragah ngajina alatna diaji ti mimiti isa guzi mantekna sunna munarok datang ka Samsiah diaraji kabeh kemudian atuh bilagahna ge ti mimiti oh di urang nu nyaho datang ka nu teu nyaho diaraji kabeh jarago padkeun berarti ajar usul fikihna ge jarago ketika tek adu jeung aspek nyana mah lah teu kudu ngadu emang dirinya mah lainna naon emang make bae beuki bae sih kok kitu sih munazarah sih kitu. Lain itu berarti itu nyahuan ilmu nazarah nyana. Nah, nyana mah ngajina kan teu make sapeker sakikituna bae. Mantak terus bae dan sakikitu kelompok kecil. Iman deuk lain deuk jaritakeun mengisolir atau mendiskreditkan lain. Deuk jaritakeun ayalah kelompok model kos kitu lain bugot tetep. Sebab nyana aturan-aturan pemerintah nama milu. Tah, ieu aya sebagian kaum make aturan khawarij ahli bidah model ninggalkeun berjamaah di sebuah negara sementara negara ngudukeun berjamaah ngupurkeun jelema anu ngalaksanakeun dosa gede sementara di syariat lain kupur hanya sebatas dosa gede nu engke dikenakeun sangsina mungkin hudud mungkin jinayat. Walam yuqatilu nyana teu merangan. Lamun teu merangan berarti kan teu action ngaranna. Di samping teu action di urusan lainnya da milu. Misalnya aya kegiatan di KRT-an di dinya untuk kamaslahatan nyana milu. Misalnya aya kegiatan-kegiatan nu lain-lain nyana milu untuk kemaslahatan mah milu tapi nentang soal tarkid jamaah takfir kabiratin teu merangan ke pemerintah turiku antep eta mah sebab eta mah hanya urusan-urusan kecil. Ulah terlalu dibesar-besarkan antep. Wa illa lam yuqatil lamun manehna teu merangan napi-napi isbat. Lamun nyana merangan ka pemerintah faquta'u thariq maka ngaranna sarua jeung quta'u thariq. Sarua jeung begal, pemberontak, perusak negara. Nangke tangkap aya aturan-aturan mainna secara hukum engke di akhir bakal dicaritakeun ieu tangkap heulana tuh kos itu di sebuah negara. Kemudian kumaha lamun pemerintahan urang teu ngalaksanakeun aturan-aturan poin-poin negara misalna manehanana henteu mampu karena dikendalikeun atawa manehna mampu karena teu mampu karena lemah atau boga kaayang sorangan aturan-aturan di DPR teh dibeli kunyana dipengkolkeun kieu lah kekuasaan aing ieu mah pan ieu teu akur ieu lain jang riayatus sunil ummah untuk kelestarian bangsa untuk supaya karasa ku rakyat ieu mah lain jang nyana doang otomatis kan rakyat hudang soal hukum mah menang jeung elehna engke di meja hijau tapi lamun rakyat geus hudang lain masalah ieu.
geus teu meunang diaduk dia naon kitu di kameja hijaukeun deui kurang kumaha gagahna Pak Harto ketika rakyat hudang kabeh lengser bae kajian kumaha ge jagonya anak hebatnya anak kuatnya anak tetapi rakyat tuh hudang kan negara lain nu nyana nu rakyat geus teu bisa kumaha Gus Dur mampu nyana lamun mempertahankeun emang teu mampu sebab kesalahan per detik ge lamun di toel-toel nu korek-korek teh aya kesalahan Gus Dur mah jeung kuat jangan mah kabeh dicekel ku Gus Dur tapi Gus Dur aya nu ngabisiki mun urang luhur jasa meureun wali Allah enggak usah dilanjut Gus sudah cukup sampai di sini hanya supaya engkau tahu bahwa Indonesia itu begini maka ucapan Gus Dur 25 tahun diperbaiki tidak akan selesai cak Gus Dur kita betul-betul 25 tahun tidak akan selesai sebab laut geus mengkristal di jero sakitu ge Gus Dur mah berani asa iya bubarkan wah rakyat kaget asal moal menterian kumaha bae nah eta nyana-nyaho urang kuari aya ISIS BG teu bisa urang boga informasi anu akurat ti saha urang akurat Gus Dur dan geus aya di jero taneuh dihudangkeun deui geus moal ngomong urang kuari neuk ngadaguan informasi ti saha ISIS teh coba hayu kesulitan rakyat teu percaya sementara di itu terus-terusan bae di Irak masih bergerak di Suriah masih bergerak di Yaman masih bergerak sahabae kunyana dibunuh geus puguh Katolik geus puguh Kristen geus puguh Yahudi Islam ya dibunuh bae ai nyana kunaon sih asana meureun ieu mah kasurupan meureun nah ieu mah kudu dibawakeun itu tuh orang Banten Baduy dikirim ku urang Baduy ka ditu lawan ku sia nah ini makanan ngaing cek nya cek Baduy tenang maksudna kunaon cenah ngirim aing atuh sampai ge ka ajeun cek urang teh sia mah sok ajuki itu cek Baduy tah ieu kan nah andai kata henteu ngalaksanakeun roda pembangunan kuari kan ieu masyarakat pengusaha kan tiara kuari teh politik teh jalan ieu nah berarti kan anu ngamaenkeun nah ieu hese negara Indonesia mah kurang kumaha sih jan can aya kasalahan gubernur can salah presiden can salah tapi perekonomianna kok mandeg di dieu aya naon sih nah tunggu tanggal Mei atuh terlalu ieu bugot ya keur carita bugot nah urang mah geus bae ulah mikirannya anak urang mah mendingan ge balik ka ieu mah muka baju ngarokok salat dahar salat hees ker nungguan minggu deui datang ka dieu booking lah tukang uduk tukang sate diuk ngaji balik geus kitu bae urang paling di imah gawe cincin sorot beres geus ulah mikirannya anak urang bae kulantaran ieu bugot terbasuk pembangkang pelmukhalafah pembeda dengan undang-undang negara kumaha syahadahna wa tuqbalu syahadatul bugot wallahu a'lam